Kawacapkeun harita waktu terus nyerelek ganti ku isuk barang berai hibar panon poe harita geus mimiti moncorong ti tebeh wetan mere hawa haneut anu matak seger kana raga. Kaayaan di lemur pasir gelis geus mimiti rame ku sora jalma nu rek barang gawe. Aya nu nanggung pacul rek ka sawah, aya oge ibu-ibu nu ngaganong boboko rek ka cai. Malahan aya oge barudak nu keur pating lelumpatan bari pating gorowok suka bunga. Sora hayam jago geus reang kongkorongok patemalan jeung baturna. Dina dahan kai manuk laletik pating araclok, aya nu keur nyicis jangjang bari recet patemalan. Aya oge nu keur gigibrig bari moyan. Bangun nu keur suka bunga mapag poe harita. Kitu deui sora tongeret meuni reang dina tangkal kai namahan haneutna suasana di suku pasir. Nanging di tengah sawah girang anu pernahna rada jauh ti lemur, si Darim mah geus teu tadi keneh anteng macul. Sorana ukur kadenge sora pacul nu ninggang taneuh baseuh. Keclu 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 teh batur ukur aya manuk pit nu pating jalenger dina galengan sawah. Si Darim katenyo nangtung sakedap bari ngusap tarangna nu geus pinuh ku kesang. Manehna neuteup ka arah lemur nu mimiti haneuteun ku haseup tina hau-hau warga nu keur nyangu. Sedengkeun harita di imah gedong nyata di imah Juragan Sasmita. Harita teh Juragan Sasmita katenyo leumpang ka ditu ka dieu dina tepas gedongna bari ngenyot udud bakona. Di hareupeuna katenyo Kisanca geus siap kairing tilu urang centeng anyar nu barosongot pisan beungeutna. Nu teu lian eta teh nyaeta si Boma, si Jaluk jeung si Rangge. Sanca, Boma Jaluk urang ge. Hayu urang datangan si Darim baheula keneh oi. Ceuk Juragan Sasmita bari ngagibrikeun kampretna. Sorana handaruan ciga sora gelap. Juragan, orang bereskeun. Ceuk si Boma bari nyengir nemongkeun huntuna nu koneng ku bako. Atuh geus kitu mah teu loba catur deui. Bral harita keneh rombongan Juragan Sasmita ngalabring ninggalkeun gedong. Sukuna bating garablig ninggang jalan taneuh. Barang tepi kaluhureun gawir. Kisanca ngeureunkeun lengkahna bari nunjuk ka lebak. Eleh Juragan, rek ka imahna geuning mangkulukna oge aya di ditu. Keur macul itu geuning. Ceuk Kisanca bari mureleng ka handap ka arah si Darim. Tah, kabeneran euy. Hayu urang sampeurkeun. Ceuk Juragan Sasmita bari langsung turun ti gawir. Dituturkeun ku centengna nu pating garblig leumpangna dina galengan sawah. Si Darim nu keur anteng macul ngarenjak. Manehna nancepkeun paculna kana leutak terus nangtung ajeg bari mencerong seukeut ka arah rombongan Juragan Sasmita. Darim, daruhula euy, macul teh. Aya urusan penting. Juragan Sasmita ngagorowok bari nangkep harigu. Si Darim ungah kagalengan sukuna pinuh ku leutak. Aya naon deui Juragan? Tumben pisan keur salungsur ka sawah kuring geuning. Ceuk si Darim bari nutup kalem. Juragan Sasmita nyerengeh licik. Katenyo leungeunna ngodok pesak calanana. Ulah lebat caturim. Eta bedog titinggalaki maneh. Maning bikeun ka dewek euy. Tukeran ku Yudit perak Ceuk Juragan Sasmita bari nemongkeun duit perak. Si Darim katenyo gideg panceg.
sorana henteu gimir. Ampura juragan, sanes kuring nampik pangasih. Tapi ieu barang teh amanat ti aki, moal diduitkeun, moal ditukeurkeun ka dunya barana. Bedegong maneh mari. Boma jalurang ge hantem. Juragan Sasmita mere parentah bari mundur ka tukang. Atuh teu dingkekeun deui harita si Boma narajang ti heula bari mesat bedogna. Siap, hiu. Bedogna nyabet ke arah beheung tapi si Darim merikat merengkelkeun awakna ka handap ngagiwar sakilat. Plos, bedogakan angin. Si Jalu nu awakna jangkung badag nyoba ngarontok ti tukang bari ngagorowok. Modar sadari. Tapi si Darim lebih rikat, manehna malik bari miceun tanaga dina sukuna. Duk dua tajongan si Darim nengal pisan kana dada si Jalu. Wah, aduh. Cek si Jalu bari ngadalik dekat tukang, beungeutna pias bari nyekel dadana nu sesek. Kurang ajar. Si Darim ngagerem, manehna luncat ka tukang. Celeng. Tuluy gancang nyokot bungkusan lawan bodas tina hanapeun tangkal cau nu ngahaja diteuneum di dinya. Seret, bedog warisan aki dibuka tina sarangkana. Cahaya bodas mencorong tina pamor bedog. Ki Sanca narajang satakeur tanaga. Trang, ceger. Bedog Ki Sanca adu hareupan jeung bedog si Darim. Sora besi diadu meuni harus pisan nepi ka kaluar si lalatu. Aduh, panas. Ceuk Ki Sanca bari ngadalik deug mundur tinu lengkah, leungeunna ngaleper linu ciga ka setrum. Si Rangge nyoba narajang ti gigir, tapi si Darim leuwih rikat muterkeun awakna. Plak, leungeun si Rangge ditepak nepi ka bedogna murag kana leutak. Pluk. Teu anta parah deui suku kenca si Darim disabetkeun kana gado si Rangge. Wah, Ceuk si Rangge bari langsung ngajengkang ke tukang namruk kana leutak sawah. Jebur. montong sok gadala kerja kawani mah. Si Darim ngagorowok sorana jero miboga sima. Si Jalu nu tadi geus ngadalik deug maju deui mawa iteu kai. Hiu. Trang. Pakarang si Jalu semplak jadi dua ditakis ku si Darim. Dina gerakan nu sakilat ujung bedog si Darim heuna kana leungeun si Jalu. Sret. Getih beureum nyururu ngeclak kana leutak sawah. Waduh, ampun. Ceuk si Jalu bari mundur rusuhan nyekel leungeunna nu raheut. Si Darim ngarenyag nenyo getih. Hatena nu tadina panas ngadadak ratung deui. Astagfirullah, aki. Ceuk si Darim bari ngadeg-deg panonna neuteub kana getih nu ngeclak. Juragan Sasmita reuwas nenyo anak buahna geus pating jarengkang teu bisa walak kaya. Sanca, pakai siasat sejen. Hayu, urang mundur heula. Ceuk Juragan Sasmita bari malik lumpat di heula. Harita teh kaum dangu lalumpatna satakeur tanaga. Juragan Sasmita jeung anak buahna rarusuhan kabur ti sawah. Pating lalu uncat dina galengan bari sakali-kali aya nu ti soledat kana leutak. Lumpatna pating balacir nanggung wirang. Centeng nu tadi gaya teh ayeuna mah geus teu nolih deui ka dununganna. Ngan hayang gancang nyalametkeun dirina masing-masing.